Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, wilujeng patepang dangu sareng Mangguru. Dina waktos ayeuna Mangguru bade mangdongengkeun carios engal kalayan judul Midua Pamunjungan. Ieu dongeng karangan Kang Dadi Margana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, mudah-mudahan sasireun sabaneureun ya dongeng sehingga jantenkeun panghibur kana kalabu pangbeberah kana manah supados teu nyangkolong kana waktos. Mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu carios. Cok paparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, bubukaning carita marangan leosna Raden Burak Roncenak. Kaayaan alam estu matak pika keungeun, angin ngagelebuk, cara anjing leuweung babaungna asa karasa deukeut pisan kadengena ku urang lembur boregah mah, nyababkeun saurang oge teu aya anu wani ngulampreng kaluar ti imah. Urang kocapkeun di hiji imah anu tas kasemahan Raden Burak Roncenak. Anu boga eta imah ngaranna Nyai Onto. Manehna ngarasa bungah curah seuri sorangan datangna siluman Raja Begu teh henteu ngaligincing kitu wae, tapi bari mawa dunya barana anu loba, mawa perhiasan emas, inten, ratna, mutu manikam, rebo ku uang gepokan. Teu panasaran keur Nyai Onto mah, sanajan awakna pasiksak diwanci sareupna nepi ka ngagayuh ka subuh kudu ngaladena nafsu birahina Raja Siluman Begu, tapi kabayar lunas ku pamahugi anu sakitu mewahna. Monggohing jalma anu geus dikawasa ku setan idajil ngalajur nafsu dudunya ku cara anu teu parok jeung batur. Nyai Onto sasar lampah munjung ka siluman Raja Begu anu katelah Raden Burak Roncenak. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, beungharna Nyai Onto keur urang lembur boregah mah mubuh matak pikahemengeun, loba kajadian anu teu asup akal. Arinyana arapaleun saha ari Nyai Onto tadina. Nyai Onto teh lain urang dinya pituin, tapi ti orok beureum dirorok ku urang lembur dinya. Ari anu ngarorok Nyai Onto teh nyaeta Bibi Dampi, bibit buitna urang boregah asli. Urut ruruntuk ronggeng sasatna keur urang lembur boregah mah lain si utu si eta keur ngorana Bibi Dampi kaitung bentang lembur rada sieuran mencenges nenggang timojang lembur liana matak jadi ronggeng oge. Kalakuan Nyai Onto anu henteu parok jeung batur patukang tonggong jeung ageman urang lembur boregah nyatana agama Islam, sasat di jurung ludeung dihucuhkeun kudu jadi indung kukutna. Bibi Dampi boga angkeuhan anak kukutna bisa nyait kasangsaraan hirupna. Aya deui udagan sejena manehna hayang males kanyeri ngulangkeun katugenah ka urang lembur anu ngajadikeun Bidampi sangsara kadungsang-dungsang. Dendam ka urang lembur mimiti kalaksanakeun ngaliwatan anak kukutna. Aya anu diwadalkeun terang-terangan, aya anu diwerjit ku bantuan siluman anu dipuhitna. Salhi anak tua kampung sasat anu mimiti jadi korban katalengasan Bidampi alatan dendam ka bapana anu mangsa harita jadi tua kampung di eta wewengkon. Salhi jajaka jekekan nemahan pati basa peutingna oleng panganten jeung Nyi Onto. Tekung si ngalaksanakeun nohonan kawajiban salaku salaki ka pamajikanana
kaburu dialapatina diwadalkeun ka siluman. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, tua kampung apud anu teu tadina oge lamun teh mah anakna boga pamajikan ka anakna bibi dampi teu ngarasa curiga lamun palastarana anu jadi anakna gara-gara leungeun siluman titahan bibi dampi. Sabalikna keur bidampi mah maotna salhi mangrupakeun hiji kabunga, hatena bungah-bungangang sabab cita-citana mimiti laksana kalawan kahareupna kawas bakal pilancareun. Mungguhing pasipatan lalaki lolobana malempeuh yuni teu beda jauh we jeung Mangguru anu sok ngadongeng, teu kaop nempo anu herang-herang babari kagembang nyosok jero kadituna kabongroy ku anu donto. Ye cager pohara duh. Kesempatan ieu dimangpaatkeun ku bibi dampi, manehna ngeupanan budakna pikeun mikat lalaki-lalaki anu jadi udagan target dina raraga misi balas dendamna. Disaprak maotna jang salhi, kacatet Nyai Onto geus 3 kali ganti salaki. Sakabeh lalaki anu kungsi atawa karek jadi calon salakina maraot ngadadak. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, cak urang tunda di hanjuang siang, urang teunden di handelem sieum, paragi nyokot ningalkeun urang tunda heula keayaan Nyai Onto jeung bibi dampi. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, ayeuna urang caritakeun kumaha kaayaan kahirupan urang lembur Boregah. Harita Kirawan Cirumangsang, Wiyati mimiti nguniang, Serangenge anu tadi mula manceran buana panca tengah, tempat kumelip hirup huripna kumelendang manusia di alam pawayangan, sabab diatur jeung diigelkeun ku halikna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, hampir 100% pakasaban urang lembur Boregah nyaeta ngandelkeun tina hasil tatanen, ngamangpaatkeun suburna alam pilemburan di tanah Pasundan anu kasohor baheula mah zaman kerajaan Salakanagara dikawasa ku Raja Adil Palamarta anu katelah akitirem, zaman Tarumanagara dirajaan ku Raja Purnawarman, kerajaan Gede Paluh Pajajaran atawa zaman Sumedang Larang nepi ka zaman normal waktu Walanda ngereh negeri urang. Sohor kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria tanah Pasundan atawa Parahyangan teh taneuhna lendo, alamna endah cai herang curcor nyayan pasawahan. Runggunukna pasir arula ari leunah susukan jiga meulit pagunungan atawa kelarna tetempoan ti hiji pasir anu nang tawing handapeunana cingrung gunuk kebon awi atawa pilemburan. Manuk recet disarada marengan lengkah urang lembur Boregah dina raraga nyiar kipayah neang sandang pangan ajangkeuneun manjangkeun kahirupan. Lolobana leosna teh ka sawah, sawareh deui ka kebon atawa pahumaan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, kaayaan muwuh matak pikabetaheun teh ngan ukur ti beurang, patoja iyah jeung lamun wanci ti peuting. Sareupna mula
unggal imah geus tutulak caprak harengheng loba anu manggihan ririwa kapetingnakeun boraraah aya nu wani ngulamprang ti peuting salah lembur juga anu tungkeb ngaringkeb maneh di imahna sewang-sewangan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, kokolot lembur teu caricingeun ngabandungan wargana bangun anu dikukuntit ka hariwang di kalangkangan kasieun teh Pak RT palebe atawa tua kampung apud sababaraha kali ngayakeun sawala kawas dina waktu harita ngahaja Pak RT palebe isu keneh geus ngarumpul di garduh ronda. Oh lain teh kumaha pilampaheun urang ayeuna nya emang mah salempang lamun teh mah masyarakat marudahna nepi ka kateterusan barudak anu biasa magrib ngaraji ka tajuk apanan jadi pet pisan ayeuna mah tajuk karasa rehe combrek itu pisan Mang Lebe sawangan kuring oge nu puguh masok sieun kaayaan kawas ayeuna teh dimangpaatkeun ku karaman pikeun nyieun kaonaran di lembur urang. Si Juhdi apa nepi ka Buncunur tarangna ti dagor nyuk curug kana canir nyohcor kiara kurung anu aya di tonggoheun Cikawati pangakuana mah rek dicekek terus diudag-udag jalma hideung lestereng anu pikasieun tah kitu Mang Lebe. Nah tas naon atuh los-los ka tarikolot meureun tonggoheun Cikawati mah ngobor jangkrik cenah mah si eta mah apanan kasabna sok ngalah jangkrik pesenan Bah Cilung yang keundeui ka kota. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru karek oge sakitu kadengena babadamian teh kaburu kandeg sabab kaganggu ku saabrulan barudak pamuda anu dipingpin ku si Oteng. Ye rek kamarana atuh dak berang abring asa tambuh laku angguran mah barantuan kolot ilaing atuh euy babantu sakadugana ilaing teh da geus garede ieu sora Pak RT sanajan wajar jeung bener tapi nadana karasana jauh tina rasa sareh kawasna teuli ka barudak bujang di eta lembur. Puguh we ngadenge kekecapan Pak RT saperti kitu tumerapna ka barudak anu meujeuhna lenger mah matak nyeak. Kumaha wing we atuh Pak RT? Ceuk si Oteng budak anu pangbadeurna nemalan rada tegeuk. Eta geura sangeunahna kadut wae ngajawab teh. Lain kitu Soteng, aing mah ngelingan deuleu bisi maraneh kalalan jowanan. Nu enggeus-enggeus oge maraneh teh ngan saukur mabarubahkeun lembur wae. Ceuk Pak RT katara jadi werana teh ngomong nang ngahaja bari cengkat nangtung merong ka barudak bujang. Menggeus nanaonan ari RT apanan sidik urang teh keur nyang hareupan masalah gede anu keur tumiba ka lembur urang ayeuna kalah nyieun masalah anyar jeung bebenyit. Jig barudak geura arindit ka ditu tong kalah cing laliud teu puguh kitu. Dek ya oge palebe leuh atuh da ngan disalahkeun wae. Ceuk si Oteng jiga anu teuneng ludeung abong budak anu bader. Saleosna barudak palebe malik nyang hareup deui ka Pak RT. Geus tong asup kana hate RT. Angguran mah diuk deui ka dinya urang ngobrolkeun deui masalah anu ku urang keur disanghareupan. Pak RT nurut kana panitah palebe ayeuna mah diukna jadi pahareup-hareup deui.
dengerna barudak teh asaku kaleleuwih atuh da palebe. Beurangna kakara oge diriungkeun dibeberes gara-gara maranehna nyieun pola ngakat cukang pamentasan urang lembur randuk urung. Sorena kalaporan balong anu urang lembur tonggo laukna dialaan tah ku si Wawalek Soteng teh. Kapaksa atuh kudu mereskeun deui asa jangar kami mah palebe. Hampuraeun teh keun bae da barudak urang keneh kahareupna sugan we rubah kalakuan barudak teh atuh ka RT sing yakin ku jalan RT ridho lillahi ta'ala ngajalankeun tugas salaku kokolot lembur. Insyaallah bakal menang ganjaran anu manglipat-lipat ti mantenna. Hitung-hitung ibadah we atuh RT. Ku sakitu mah mang lebe sanajan teu digaji jeung pipusingkeun oge pancen jadi RT mah moal diecakeun ieu. Doakeun we kuring adina ngajalankeun tugas sing dikuatkeun jeung disehatkeun. Saestuna didoakeun pisan ku emang salila mancen jadi pupuh lembur RT sing bisa ngigelanana kalayan mulus banglus ginulur karahayuan salawasna ditang tayungan kuno maha kawasa. Ya saranti emang mah keur ngajaga katengtreman masyarakat lembur urang. Ari ti penting kumaha lamun urang hirupkeun deui kagiatan ronda ti penting ayeuna euy. Sapamadagan pisan atuh mang lebe moal diengkekeun deui ayeuna keneh kuring rek ngurilingan lembur ngembarkeun ka pangeusi lembur rehna kagiatan ronda penting rek digiatkeun deui malah mandar nya masyarakat lembur urang ayang tentrem sabihari deui. Kitu cenah babadamian antara palebe jeung Pak RT. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ayeuna urang kocapkeun barudak bujang anu tadi kungsi pahareng-hareng jeung Pak RT saleosna ti garduh ronda maranehna laleumpang nonggoh ka sisi lembur. Muruh ka kebon huma garapanana Pak RT sarengkak sapari polahna jiga anu nyurigakeun rek nyieun pi masalaheun deui wae. Anjog ka kebon garapan Pak RT si Oteng sabatur-batur lujag lejeg kawas anu bogana bari tatanggahan kangaranan pahumaan zaman harita sisi huma rajeg ku tangkal bubuahan dina kasebut anu rada negrak kacaangan ku panon poe biasana sok dipelakan bonteng atawa pelak jagong. Tempo euy moal salah buah nangka anu di luhur mah geus arasak euy. Tungguan euy dihandapnya tungguan lamun aya Pak RT uing bejaan. Cek si Oteng paparentah ka anu jadi baturna. Uing marek balik peteng cieun kanyahoan ku Pak RT euy. Cek si Kanta baturna Oteng ka ciri Humar Hemir. Uing ge sarua sieun dicarekan si Bapak. Tamli jeung Saib meh bareng ngomong kitu. Yah bodas ceuli maraneh mah oi. Cek si Oteng bari nerekel ngocomang sorangan. Wah dasar borangan cieun teuing ku Pak RT atuh jigo ae rek baralik mah ngan awas lamun bebeja ka urang lembur. Cek si Endil babaturan keneh si Oteng ngancam ka babaturanana anu tiluan ngingkig kalebakeun tinggal si Oteng anu geus ucang-ucangan di luhur tangkal nangka jeung si Endil anu nungguan dihandap. Tekungsi sapanyepahan anu duaan ka ciri geus maranggul nangka nekeh kaluhur mumunggang tonggoheun lembur borega. Hap nih lah hap. Di dia mah aman deuleu euy moal aya nu nganyahwankeun. Sanggeus nepi ka ruyuk kaur si Oteng paparentah nita eureun ka si Endil. Sanggeus mernahkeun diukna bari ngecageun nangka pok si Endil ngomong ka anu jadi sobatna. Wah beak kuduaan teng oi kadiekeun bedogna urang kurak nangka teh. Barodo si Kanta si Tambe si Syaib mah barodo. Nangka sakieu amisna deuh geunah. Bari cecamoilan ngadahar nangka si Endil ngecewi sorangan manghanjakalekeun ka baturna anu tiluan. Kanyari hate ka Pak RT teh asa lunas nih oi. Sarua wing ge suka ati sakedeung deui manehna ngareus kebon moal teu walah-wah weuleuh weuh ningali kebonna liding aya nu ngacak-ngacak pelak bontengna dipahpral ditigasan tadi teh kebon jagongna hempak dibabad
pongan tuman atuh da euy. Uing mah asa tegena basa diriungkeun jeung urang randuk kurung. Kuduna mah Pak RT teh bijaksana. Nyalok sakeula kunaon alesanana barudak bujang lembur urang kitu peta teh. Bongan da urang ditu nyieun pucuk ti girang. Dipikir ku uing mah asa padu wae Pak RT nyalahkeun jeung nembeuleukeun kasalahan ka sapihak wae. Urusan balong urang paku haji ku urang dibedahkeun. Bongana manehna ngusir ka urang. Padahal urang hayang kabikang teh make tata krama sakumaha ilaharna anu rek nyemah, lain ngajeleng kana jandela apanan. Lain kumaha pipitaeun urang teng lamun engke Pak RT ngadakwa ka urang pedah kebonna diranjah. Yah, pikiran teuing atuh Nil. Tenang eta mah tanggung jawab ieu ye. Ngomong kituna teh bari gumasep nepak dada panonna rada dipeureudeuikeun. Mending ngobrolkeun anu sejen euy ah. Cek si Oteng neruskeun omonganana nyalenggorkeun obrolan. Kumaha perkara teh mencerang oi anu kawas neundeun hate ka maneh teng. Nah bener sok barang berek itu. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru anu disebut teh mencerang teh nyaeta Nyai Onto tea. Barudak bujang di lembur Boregah mah ngalandi Nyai Onto teh mencerang atawa si mencerang. Nya bener oi, tapi da tara ditarima, sieun diwadalkeun. Bisi aya bari hitunganana, aya hitunganana ih. Amit-amit cararieun. Bodoh teuing maneh mah teng. Tong percayakan tahayul atuh deuleu. Awas jelema gablag wae make nolak pamahugi sagala. Sakalian hayang ngarokok oge kudu nyakrayuda ka barudak. Lamun urang mah nya tarima we atuh atawa piengkeun deui mah naon salahna atuh bikeun deui atuh ka uing teng. Nya heug ari hayang mah engke deui mah lamun manehna barang bere engkok we jang maneh deul oi. Ngan teu tanggung jawab lamun teh mah maneh engke dijadikeun wadal kasiluman. Cek uing oge tong percaya teuing kanu kararitu oi teng. Geus teu jaman deuleu ayeuna mah. Urang luar negeri mah cek beja geus nyobaan mikiran hayang nyaba ka bulan. Ninggang di bangsa urang ngan ngagugulung keneh juring, ririwa, siluman, dedemit. Geus teu jaman atuh deuleu teng euy. Anu karir tu patut teh tahayul deuleu, matak hese majuna di bangsa urang mah. Kitu cenah obrolan antara si Oteng jeung si Endil. Cageula nya hei, rupina waktosna parantos seep, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah par mios.